Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Puji sinar syukur urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadaya tiasa kempel dina ieu rohingan kalaya teu aya kakirangan, dipaparina nikmat keimanan sareng kasehatan. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu simkuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya. Tepangkeun wasta abdi gayit sahaurani asabila anu bade medarkeun biantara karya Reisa Heryadi ngeunaan nyiptakeun rumaja anu berkualitas. Remaja anu berkualitas teh nyaeta remaja anu taat aturan, anu tiasa ngembangkeun potensi manehna jeung nu berprestasi. Kabangoran remaja teh nyaeta sagala kalakuan nu sok ngalanggar aturan di lingkungan masyarakat. Biasana sok aya di kalangan pelajar, utamana nu umurna 15 nepikeun ka 18-an. Aya sajumlah contoh kabangoran remaja anu sok kajadian, mulai ti anu teu ngabahayakeun nepi ka tindak kriminal. Contohna nyaeta gelut, kaluyuran, bolos sakola, inggih teu pamit ka kolot, nyokot barang batur tanpa izin, mabok, tawuran, balapan liar, main judi atawa slot, maling, jeung nyalahgunakeun obat-obatan. Aya oge nu leuwih parah nyaeta pembunuhan. Dampak negatif anu ditimbulkeunna teh ka soranganna, ka keluargana, jeung ka lingkungan masyarakat. Dampak nu dirasakeun ku soranganna mangrupa fisik atawa mental jiga kacanduan narkoba nepi ka kepribadian nu nyimpang. Di sisi lainna, dampak kabangoran rumaja teh ka keluarga nu nyebabkeun teu harmonis jeung putus komunikasi antara budak jeung kolotna. Dampak ka masyarakat nyaeta cara pandang batur ka rumaja jeung keluargana jadi goreng. Faktor nu nyebabkeun kabangoran rumaja teh dibagi dua, nyaeta faktor internal sareng faktor eksternal. Faktor internal nyaeta krisis identitas sareng kontrol diri anu lemah. Faktor eksternalna nyaeta kurang perhatian atawa kurang dipikanya ti kolotna. Minim pemahaman kana agama, pangaruh lingkungan sakitar. Cara ngabenerkeunna kabangoran teh nyaeta nerapkeun aturan jeung konsekuensi, ngendalikeun diri, tanyakeun naon nu geus terjadi ka manehna, luangkeun waktu jang budak, ulah bersikap kasar jeung mencela budak, konsultasi ka psikolog. Kacindekanana, kolot kudu bisa ngabimbing jeung ngaedukasi budakna. Kanu hal positif ameh jadi remaja nu berkualitas, jeung budakna kudu bisa ngontrol diri, meh teu kajerumus ka pergaulan nu goreng. Ka warung meuli cikur, mulangna ka Mang Tatan, mung sakitu anu dipihatur. Hapunten, habi hapunten, bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.